Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Pareumeun Obor. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Watatang. Ayeuna teh para wargi mincak bagian ka-10. Para mitra sadaya, dongeng parantos dugi kanalika harita teh para wargi Kodar. Neangan jadi lancikna nyaeta Andri. Maksad sareng tujuan bade nanyakeun nu jadi pamajikanana. Kitu para wargi sadaya. Moanya Andri nempi katanya ho kitu ceuk pamikirna. Samalih para mitra boga saanggan oge para wargi sadaya yen pamajikanana atuh Nyimas Ratih teh dibawa ku nu jadi lancikna kitu. Samalih setan tos ngawitan ieu ngarojokan ka Kodar. Kitu we ngarojokanna teh na atuh sia teh kabina-bina teuing boro-boro teuing mawa balati heungtug lastu kitu cenah para wargi sadaya nu dipalar sangkan Kodar unggah balewatangan kitu. Sanes hiji cara nyelesaikeun masalah nu pangsae-saena sanes kitu para wargi sadaya. Margi engkena kedah sangkut paut sareng anu berwajib kitu mah. Mangga atuh para wargi urang lajengkeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Pareumeun Obor. Anu mana para wargi sadaya dongeng parantos dugi kanalika ieu teh para mitra sadaya Mang Enon harita teh nuju milarian ieu Kodar namun kapenak geuning si horeng aya Cep Andri kitu nuju sasarengan sareng istri kitu para wargi sadaya mangga urang teraskeun. Kitu gegeureun denganana Mang Enon harita. Regeureun tuluy harita luak ieu ningalian Kodar anu teu kanyahoan ka mana cigna. Barang Mang Enon ngareret kabelah ka kulon nyaeta kalebakeun nu keur dipake ngajanteng ku maneh. Breh katingali saurang awewe ngora keneh make rok rada pungsat. Keur dipapangku ku saurang lalaki ngora keneh. Bari katingalina duanana saleuseurian. Ana disidik-sidik ku Mang Enon horeng lalaki nu keur mamangku awewe teh Andri. Kalawan teu samar deui sabab Mang Enon geus apal ari katambah-tambah teu sabara jauh ti tempat nu keur dipake cicing di kahiji imah. Atuh puguh we Mang Enon ngalenyap malah ngagerendeng deui bari panon manco ka Andri nu keur ngecageun eta awewe ngan ku awewena harita kan ka awewe can padisidik duka saha-sahana. Aduh, ameng deui teh sebedul. Ieu teh batuk ieu. Nyelak sugan. Sada adol eta di dieu geuning keur mamangku awewe itu geun ge cageun ieu mah awewena. Teu sa awewena can pati sidik. Uluh itu dulu. Silih rangkul. Amit-amit kos mah rebel. Teu geuning ayeuna Cep Andrina digusur ku awewe dibawa ka imah. Aduh. Kumaha tuh nya para mitra pipeuteut mang atuh kieu. Nabangsul deui bae kitu. Watos kanu jadi dunungan deui nah jelaskeun heula kitu kacetan. Di mang lepati tinggalian. Hari mang bade ngayakinkeun leres sanesna Cep Andri kumaha perkawis Cep Kodar jalan tadi ge jadi orang merhatoskeun Cep Kodar kudu jadi dunungan gampil nyusul teh aya mending ngayakinkeun heula lah di leres Cep Andri kitu dina gerendengna hate Mang Enon. Kalawan teu loba nu dipikir deui para mitra harita teh terus turun ka lebak Mang Enon teh teu sakumaha lila geus anjog hiji imah kabeneran pantona nutup meuni rekepna keur para wargi sadaya. Atuh kuliwed Mang Enon muliwed kapipir eta imah tuluy ngadedempes. Ceuli meuni teu sirik-sirikna diantelkeun kana bilik. Tapi di jero imah meuni jempling meuni teu kadenge batuk-batukna acan. Geus ampir aya kana sajamna Mang Enon ngadedempes di pipireun imah batur. Weleh teu kadenge naon-naon. Geus kitu alak ilik kana bilik. Neangan anu carang maksudna marek ditoongan hanya ka bilikna kekep para mitra sadaya kerep. Eueuh liang sagede jarum-jarum acan da puguh bilik weuteung tur dirangkep sababaraha sajabana ti kitu anyaran di kapur. Tina bakat tingku kesel akhirna Mang Enon ngaleos ka kalelkeun. Maksudna rek balik deui ka imah bari saja jalan teu boleh luak liuk ningalian Kodar nu disusulna padahal harita Kodar. Nu tadina rek nepungan Cep Dadang teh kajalian dahuanana teu tulus. Kebat balik ka imahna bari awak karasa ramoh poe. Tapi lain ramoh poe balas puasa. Ieu marah moh poe tina perkara maca surat paninggalan Nyimas Ratih pamajikanana. Kalacat Kodar unggah anu kaayaan di jero imah meuni jempling naker. Ge Kodar diuk dina kursi teu lila ngorejat nangtung koloyong katepas. Ngadon ngajejentul sorangan diuk dina dipan.
leng Qadar ngahulang sirahna tungkul gerendeng nyarita jeroin dadana. Gusti Nu Maha Agung. Nah, manehna meni asa kabina-bina teuing. Heueuh maneh teh Andri kabina-bina teuing, kawas lain manusia we, kawas lain akan jadi dulur. Maneh geus luas, tega ngancurkeun batin aing. Kumawani mawa ngejat pamajikan aing kasebut pamajikan Adi. Sedeng sia teh dindeun teh ge boga pamajikan ka ceumimin bari sakedeung deui maneh boga anak. Tapi naha sia boga kalakuan kitu atuh lamun kitu mah maneh aya hareupan hayang boga di pamajikan matak naon kanu sejen da awewe mah loba keneh. Masing rek kanu kumaha-kumaha oge ulah ngiwat pamajikan Adi. Dikira aing teu wani silih alapati jeung sia Andri. Sanajan sia kasebut lancuk oge keur aing moal miris. Moal gedag bulu salamar aing mah hareupan sia. Moal ungut kalinduan moal gedag keanginan aing mah. Moal ngejat sasiku moal munur sasiku moal ngejat satunyang beas deuleu. Aing wani ngayonanana. Tunggu waktuna sia Andri. Di mana aing patepung di jalan pasampangan jeung sia. Di dinya aing baris mulangkeun ka nyeri batin. Kitu gerentas hate Qadar make kukubuk kalawan nguntuk nguyup kanu jali lanceuk. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ratih. Nah, meni asa jauh tina ukuran, anggang tina gambaran anjeun anu tadina pamujian kasebut awewe sajati. Tur alim bari getho ngalakonan ibadah. Tapi akhirna kitu anjeun geus poho, geus pareumeun obor. Luas ngarerejet hate akang, keun iraha-iraha akang rek nepu ngalanceuk anjeun. Nu maksudna rek nyarenkeun anjeun. Sabab akang ku waktu ieu geus teu ngaboga-boga boh getina satetes buukna salamar ambekanana sadami. Bagjana cilakana akang ayeuna geus teu ngaboga-boga. Qadar ngagerentes bari sirah mah tetep tungkul, gadomeh antel kana dada. Lamunanana asa beuki jauh tepi kalape harita, geus ampir beak wanci asar sabab katungkulkeun ku baluengna pipikiran. Waktu Qadar keur ngalamun torojol aya saurang awewe tengah tubuh, ngadon ngaliwat ka kuburan imah, kaburuan imahna. Maneh natas ngarit jukut samala jukutna ge disuhun dina tolombong. Tolombong leutik ditumpangan ku sampeu genep siki. Si horeng eta awewe nu ngaliwat teh tatanggana katelah Biasmi. Reg Biasmi ngarandeg tuluy nanya ka Qadar nu keur tungkul di tepas. "Ujang iraha sumping?" cek Biasmi. Sedeng nu ditanya mah tonggoe para wargi sadaya. Melenguk harita teh. Teu ngareret ku juru panon-panon acan taksiran Qadar ngalamun katalanyuran. Nepi ka teu kadenge anu nanya. Atuh Biasmi nanya deui bari ngecageun tolomong ni dieusi ku jukut dina golodog. "Ujang, ngadamal naon ieu?" Pokna atuh harita mah Qadar meuni siga nu reuwas manehna curing. Geuning Biasmi. Nuju kieu meuli ti mana Biasmi? "Wangsul ngari ti lebak kaleresan diri ngalangkung ka dieu katinggal Ujang nuju cali." Biasmi gek diuk dina golodog. Dilebet atuh calik nabi kalotor didinya mah sok dilebet bi. Sawios Ujang raos di dieu mah tiis. Daramang sadayana di bumi bi. Cek Qadar bari gek manehna ge diuk di handap. "Pangesto dina waktos ieu mah Ujang, aya muhun Ujang pugu ibi teh. Da di kanon teh di kuping teu di kuping aya wartosna bumi ieu sareng tanahna bade diical. Nah laros kitu Ujang." Duka atuh bi. Hardang lagi duka kapan bunyi Ujang sanes? Sanes rorobok abdi mah bi kagungan itu mertua abdi nanging perantos diserenkeun ka pun bojo. Eta saur saha bade diical? Qadar neuteub bangun heran. "Aya wartosna Ujang malih kahalangan ku tilu dinten ibi menak sareng tuang garwa mun tuang raji. Mun sareng Nyi Mas Rati nuju Amapara sareng saurang pameget anu keneh. Disangki ku ibi mah Ujang we bireh Nyi Mas Rati ngaleng pameget panangan eta pameget. Sanes ku kitu bibi mah ngaraos pangling ningali Nyi Mas Rati asa janten geulis naker, nganggo rok rada pungsat, atuh rambut dikreul lamba ieu meuni euceuy. Teras eta nganggo sapatu jangkung. Kitu deui pameget meuni tanang teh Ujang. Nganggo jaket kulit sareng ngangge kaca soca hideung. Deuh. Nah leres parantos pipirakan sareng Ujang. Da saur Nyi Mas Rati mah parantos pipirakan sareng Ujang kirang langkung tos 7 sasih cenah kitu. Cek Biasmi nyaritakeun perkara Nyi Mas Rati atuh puguh hate Qadar geus rada leler teh asa kahudang deui. Malah ayeuna mah leuwih ngenes leuwih panas majarkeun cek Nyi Mas Rati geus pipisahan. Leng Qadar menang sawatara jongjongan mengahuleng bari hate ngagerendeng. Bener eta manusia. Teu kapalang gejul nyaan geus kalimpudan ku setan.
Saruana jeung wawalak lalakina make nyebutkeun geus pipisan sagala jeung aing anu sarepa kitu mah atuh lain antepkeun wajib ku aing diwarahna. Kitu dina gerentos hate Qadar harita mah manehna teu sadar make aya itikad kitu. Pok Bi Asmi nanya deui siga nu panasaran. Laras kitu Ujang parantos pipirakan. Sumuhun Bi nanging sakawitna mah ku abdi teh moal dipirak. Mung anjeunna keukeuh we munut dipirak nya kapaksa ditumutkeun sakumaha kapalai anjeunna ku abdi teh. Ceuk Qadar kapaksa ngabohong ngakukeun nya geus diserahkeun. Kitu sotenan embung manjangkeun pebeletekan ti piduaran lamun seug ku manehna disebutkeun ngejat. Eta kunaon atuh Ujang anjeunna ngomong dipirak sagala. Bi Asmi taletenaker. Rupina tos rugi kadinya we lalakon rumah tangga abdi Bi. Mana kitu ge jodoh panginten sumuhun. Pipirakan ge da teu aya nu dipikahoyong teh kitu we lah da maklum teh we atuh. Sareng eta panginten Bi wirah abdi kasebat jalmi kirang kagaduh jalmi anu buburuh kurah korecok. Teu tiasa ngagumirakeun kana tuangeun ku anggeun Bi. Anu mah bibios lah. Numawi sareng ayeuna mah anjeunna pepenak sareng kesenangan. Ngahiji sareng abi mah upami bulu teh mah moal aya buluan. Ceuk Qadar si janu nya nemongkeun kasadaran. Sok padahal batina mah masyaallah asa direrab ku seuneu sajabati kitu kan nyeri jeung kapeurih asa beuki nyamperit jeroeun ati. Upami kitu mah Nyi Mas Ratih teh sulaya atuh Ujang mun kapungkur mah kapan sateu acana pruk nikah ka Ujang. Nuju na make kenalan. Sasaurana teh ka bibi, saurna teh anjeunna mah wios. Sanaos Kang Qadar kasebat jalmi tahapan alit oge. Kang abdi mah sanes bade manang tahapanana. Nanging manang kana kabela sareng kanyaahna. Komo kitu tingkah lakuna anjeunna ku abdi parantos katingal alim naker sareng kana ibadah getol. Muni asa cocok hati abdi teh cenah kitu, abdi mah moal manang dunya, moal manang kasepna Bi. Kitu kapungkur mah sasauran ka bibi teh Ujang. Nanging ayeunana abet melengkung bekas nyalahan geuning. Moal tos aya pertalian ti anggalna kitu Ujang sareng pameget anu ayeuna. Ceuk Bi Asmi. Beuki ka papanjangan. Sedeng Qadar mah ngadenge caritaan kitu teh lain wuuh matak jadi nyenangkeun kana hate. Malah asa baki nguntab-nguntab seun amarahna ngan untung. Harita kapegat ku sora nu azan magrib. Atuh Bi Asmi asa kapegat. Alhamdulillah mani teu karaos waktos teh Ujang. Cikenehna keur iwi tos ngiringna tepan asar di bumi nyirokana. Ayeuna tos magrib deui mang atuh Ujang mang ari dia ka ditu. Di dieu bade sareng saha ari teh aya garwa mah. Saum teh Ujang teh. Pokna deui bari turun tina golodog. Alhamdulillah benger ya kene. Tema Qadar manehna nguniang nangtung. Maksudna marek nginum sugan aya cai di dapur. Tuh kilang kitu Ujang saum yap jeung ibi ka ditu urang ngariung di ditu. Hatur nuhun Bi sanes nampik pangasih. Si Ujang mah mani teu kenging diangkeun pisan geuninnya. Permios atuh Ujang. Mang abi tema Qadar leos Bi Asmi harita ngaleos rek balik. Nyuhun tolomong leutik dieusi jukut. Harita Qadar nguluyung meloyong ka jero terus kebat ka tukang. Maksudna rek minum sugan aya cai enteh bari. Centeh bari bari bae mah para mitra. Cinteh bari maksudna. Barang Qadar ngangkat teko anak poleweng teh meuni hampang naker. Tuluy dibuka tutupna paingan tokot teko hampang. Da eueuh cai sakecelak-kecelak acan. Kojengkang ngalengkah mukakeun pantobu pet ceuk pikirna sugan aya sangu poe. Nya kitu kene di jero pet eueuh sangu garing-garing acan. Atuh renghap Qadar narik napas jero. Hatena beuki ngahlas. Pamajikan ngejat di bawah kulanceuk. Dahareun eueuh tungtung nama berak pe Qadar diuk dina palupu. Tuluy mirun seuneu maksudna rek naheureuh cai. Ngawatos ku Qadarnya para wargi deh. Ieu we nu teu balik teh si Andri para wargi sadaya kalakuan. Lanceukna Qadar deh. Nah aya kabina-bina. Kakara oge rek ngasupkeun suluh kana hawu di luar kadenge soran uruk salam. Harita para mitra sorana mah budak awewe. Assalamualaikum. Pokna bari ngalacat ungah ka tepas sapunten para mitra lepat. Harita Qadar ngajawab, "Waalaikumsalam." Qadar nemalan bari ka jero, berai panto dibuka. Si horeng budak parawan incuna Bi Asmi katelah Nyi Oti. "Bade kasaha Nyai?" Qadar nanya bari neuteu. "Ieu kan di piwarangku Nini Asmi nyangakeun sangu. Mung punten saurna teh daya rencangan nu sae.
Setnya Oti ngasongkeun rantang dua jeung cai enteh kana bekong dituruban. Alhamdulillah. Aduh, mending ngarepotkeun teh Nyai nganggo ngintunan sagala. Teu ngarepotkeun Kang, hatur lumayan pepeurieun rencang nama teu aya, tema Nyi Oti. Nuhun atuh Nyai saurkeun ka nininya. Ke urang paring heula geulis. Ya serantang nama enjing deui ke ku abdi dibantuun. Oh mangga atuh Nyai hatur nuhun geulis. Sawangsulna tema Nyi Oti tuluy balik bus Qadar ka jero kalawan panto ditutupkeun. Sajroning narima sangu ari hatena mangarasa bunga campurna langsa. Ge Qadar diuk tuluy ngadua heula buka puasa. Geus kitu mah dek we dahar kabeneran deungeun jeung goreng lauk masa potong. Atuh angin lompong setengah rantang tapi harita Qadar daharna ukur meunang 3 huap. Ngadak-ngadak beg asa wareg sabab hate teu beunang dipapalerkeun. Ras kana kanyerian tinu jadi pamajikan jeung tinu jadi lancik. Regot Qadar nginum harita para wargi sadaya. Atuh geus kitu para wargi sadaya teu poho ngucapkeun Fatihah. Sanggeus dahar gancang ka cai bebersih. Kalawan abdas balik ti cai perak ngalaksanakeun salat magrib di kamar. Rengse salat terus ngaji mending galindeng. Sakapeung-kapeung ngajina regeureun sabab hate beukina langsa ras kana pernasiban nu teu disangka-sangka. Bakal manggih kanyerian nu hese leungitna. Beuki peuting di luareun wawangunan asa beuki jemplingna keur beda ka tukang-tukang. Sora ciang-ciang meni baleger di barungku sora jangkrik. Angin peuting ngadalingding numbag kana sagaladang daunan. Hawar-hawar kadenge sora guludu gegeledegan ti jauhna siga-siga rek hujan. Atuh leungit sabeudurna poek mongkleng eueuh bentang sasiki-siki acan. Keureuleng-keureuleng sora onok ting keureuleng matak ngahudangkeun rasa keung. Nyimas. Wayahna geulis lain akang teu hayang nyenangkeun. Lain teu hayang ngagindingan pake puguh ari kahayang mah akang kenya kitu. Ngandalah di kumaha atuh. Sabab pangawar pangarah akangan sakieu. Meureun ku Nyimas oge kanyahoan ku dasar kitu wayahna ulah alang kumapalang. Ngawula kana kasobaran. Tapi ulah poho nandeda kanu maha kawasa sugan jeung sugan. Jaganing geto urang aya perubahan. Nu hartina katebus tina kaprihatinan. Tah sakitu amanati akang Nyimas. Baik atuh geura sare kadinya bisi kaberangan hudang janari. Disimut atuh tiris mangkani hujan tiba da asar keneh ngaririnci. Rek mana atuh ngorejat deui Nyimas? Lain rek ieu. Sare kapan tadi nyaritakeun geus tunduh tapi anggur hudang deui. Rek naon ka ibu sagala entong Nyimas entong tong ka ibu. Era bisi majerkeun rek barang penta. Ye Nyimas moal keur bedegong teu beunang dicarek pisanya. Nyimas. Korejat Qadar ngorejat semunu reuwas tuluy rarat reret kasisi kagigir horeng teh keur ngimpi kakarareu pisan sare. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Geuning ngimpi aing teh. Ceuk geurentes hate Qadar amekanana ngahegak sebut capek. Kolosod turun tina ranjang tuluy ngoloyong keluar ti kamar. Dek diuk dina kursi ceuk kana bekong regot minum cai enteh para mitra nu geus tiis pangirim incu Nabi Asmi. Peuting harita Qadar teu puguh pipikiran sagala pangalaman nu ka tukang-tukang waktu hahadean nepi ka prukna kawin jeung Nyimas Rati. Kabeh kasawang. Kalau mengdedeg bangadeg Nyimas Rati asa kapi beungeut. Beuki lila hate Qadar beuki dirobeda ku rupa-rupa tujuan. Sakapeung aya pikiran rek balik kanu jinung bapa. Leungit tujuan kitu timbul aya pikiran rek ngendong di akina. Kalau mengkacipta rupa jeung dedeg bangadeg andri lanceukna. Rai beungeut Qadar beureum kecerot-kerot kerot huntuna disada ting kararot bangun nu tika kereket pinuh kagemes. Rasakeun sia Qadar. Aina aing rek ngalanya wasia jeung sirati itung-itung panebus kanyerian abatin aing. Gerentes hate Qadar kitu para wargi sadaya make aya itikad kitu sagala. Korejat nangtung tuluy nyokot lampu tempel nu ngahit dina paku. Sirilik ka dapur tuluy rarat reret siga aya nu diteangan. Barang ngareret ka palebah kenca sisi dulang aya bedog paragi ngala suluh nagong nangoh dina palang dada. Cegku Qadar dicokot serepet bedog dicabut tina sarangkana kalawan dirampaan sesikeutna. Taksiran katingali seukeut ditingali heula seukeut henteuna. Si horeng Qadar rek mahala andri jeung pamajikanana dina peuting harita. Gilek Qadar malika kara oge salengkah regeureun deui. Dina lawang dapur tuluy ngahuleng geus kitu gereneng ngucapkeun istighfar.
Astagfirullahalazim. Pelewer guprak bedog dibabetkeun ka pipireun habu tuluy ngusap beungi. Taksiran kaburu sadar koloyong ka jero deui. Malah kebat ka kamar terus ngagoloyong ngedeng. Sajeroning keur ngedeng babacaan sabisa-bisa. Nepi kareupna sare deui meni ngagebra teu disimut-simut acan. Kitu para wargi sadaya, perang nupang ageng-agengna iwati perang merangan hawa nafsu. Perang Badar ageng para mitra, gede perang Badar. Namun sabada kenging dina perang Badar aya perang nu leuwih ageng tidinya, nu langkung gede tidinya. Langkung akbar nyata perang merangan hawa nafsu. Kitu para mitra sadaya. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra kaum dangu. Isuk ngakodar teu hudang-hudang malah teu kungsi saur. Lantaran kahiji teu boga sangu. Aya ge sangu sesa pangirim incu Nabi Asmi teu didahar sabab hasil. Ari katamah-tamah para mitra sadaya kodar teu ngareunah awak ting haream. Sakapeung rei karasa tiris si horeng kodar poe harita katara janggering. Da eta kahiji kurang sare kadua gering batin. Menang dua poe kodar teu kaduga turun-turun acan sabab katara janggering. Awakna panas beungeut meni haropak sigan gering aya puluhna poe. Didinya kodar ngerasa samagaha batin. Nu moal bisa cager ku sausum satulang sani karasa asarmak asa pasiksa. Sirah ting arengab jeung asa teu puguh ditinggalian. Sedang ti koro matuhureun hayang nginum tapi teu bisa unggah peta sabab eueuh anu ngawulaan. Ari hate gede hayang naheureuh cai tapi teu kaduga ini. Awatosnya para mitra dugi ka kitu-kituna nasib jang kodar. Mana pamajikan diiwat ku Andri Rakana, mana nuju aya nu karaos sajabiti kitu. Mun teu aya nu ngalayad-layad acan ngan untung kodar di paparincaang emutan. Nu hartina teu kabawa ku sakaba-kaba imana kana lepisan teu eleh ku panggoda setan. Cag para mitra ngadadarkeun ka ayan kodar si budak solehate anu keur meunang dodoja. Tos yakin para mitra sadaya anjeunna teu damang nya lahirnya batin. Katilu poe pareng harita teh poe mingguan Cilohor. Saurang lalaki ngora keneh keur niis di teras. Gero ngageroan pamajikanana horeng nu keur niis teh cep dadang dahuan kodar. Pah, Ipah, kah? Tema Neng Ipah cag nu napi gaweun sabab harita. Neng Ipah para wargi sadaya keur barang gawe ngeuretan waluh gede keur kolekkeun sililik ka hareup sarta nanya. Aya api keur sae naon, Kang? Pokna bari jek diu. Lain ari kodar aya ka dieu. Cep dadang nanyakeun kodar. Tos lami Kang daya ka dieu. Nah ka mana atunya cek barudak mah di gudang geus 4 poe teu datang cenah ari rati aya ka dieu. Teu aya ieu rati oge eta saura rencangan. Nu di gudang teh sunah rencang di gudang teh ka mana cenah? Hari cek barudak mah nyarita mah rek nganteur heula ratih cenah ka puskesmas. Nah teu damang kitu aji ratih teh. Meureunan. Poli lores teh mah aji ratih teu damang kunaon atuh ari kodarna teu ngabartosan ka dieu. Tos dipilari ku akang ka bumina. Nu mah tak acan ongko akang sok balik burit-burit wae kapan. Atuh urang layad sareng abdi ayeuna kan mumpung siang kene. Bili aji ratih ka terasan. Cek Neng Ipah haat make aya pikiran rek ngalongok adi beuteung sagala. Nya gampang urang ka ditu mah. Kajeun ngajurungan Mang Oleh we heula. Jeung Titin lamun geus yakin rati gering kajeun isuk urang ka ditu. Cingroan heula Titina cenah ka dieu. Teu keur sare Titina? Teu na memang nuju nepikeun beas. Tema Neng Ipah tuluy ngoloyong ka jero. Nyampeurkeun ka Titin nu keur ngawadahan beas kana boboko meunang nepi-nepikeun. Tin disaureulah ku akang sakalian jeung Mang Oleh. Mangga teteh ke sakedap bade wawasu ulah panangan. Tema Titin kacai ngumah leungeun. Ari Neng Ipah geus ka hareup sanggeus ngumah leungeun gero Titin ngagegero Mang Oleh. Bade ganan utas meuleuhan suluh di pipir. Mang Oleh, kulon. Tema Mang Oleh meuni nyelengkeung bari gancang nyampeurkeun. Aduh, bade masih hadiah neneng. Pokna bari neuteu. Temen kana hadiah wae pagawean teh nya sautak saeutik nanyakeun hadiah kaos digawe di babah teko seng. Hayang itu dibere hadiah. Komon we atuh neneng hoyong maleh. Kapan sekedap lagi bari mayunan boboran itu. Boboran siam Idul Fitri minal aidin wal faizin teh kitu.
nya heug we atuh ai Kang hayang hadiah mah tapi hadina ku ieu nya ku taksir. Kumaha taksir teh Nining? Mupina ge asa namean mah lah. Aya hadiah kitu kumaha rupina Nining? Mang Ole meuni olohok. Nya taksir teh takos sirahna. Ai Nining sok aya kitu masihan kejutan wae ka Mang di. Mun badak Nining we upami Nining teh aya teh. Bari ngeuresakeun naon atuh Nining anu geulis bae no heran. Cek Mang Ole ngalonyeng. Itu di sauran ku Kang Dadang. Saha ieu saur teh Nining? Nya abdi sareng Mang Ole. Nyeuh meuni ku sasarengan jeung atuh Nining lah. Eta naon jeung saur teh meuni asa luas sasarengan deui. Luka aya naon-naon mah urang tepungan. Harita keneh para wargi sadaya. Tuluy bade diakon Nining. Amit-amit teuing ari abdi kudu diakon ku Mang Ole mah. Teu aya kulan. Teu ayut. Disebut diakon ning Nining balik kapayun gitu. Nya ada di geroan ku Kang Dadang. Sok buru-buru atuh. Teh maneng Titin ngaleos ka jero. Dituturkeun ku Mang Ole badegana bari Mang Ole sajero nuturkeun make jeung gegerenengan di barungku sirah gogoda. Para mitra kaum dangu. Sakumaha nu kauninga harita Mang Ole tukang neng Titin teh make jeung ngagereneng sagala. Buset, daek boncenang herang jeung ida birit neng Titin. Mun ngagiplek kitu. Inu awak jangkung sampulur. Cangkeng lengke pakulitan hideung santen. Penek nama dadawe alias Yahud itu. Cobi itu para mitra bitis mun dibareuneur kitu jak sisa jantung teh teh. Nya para mitra katinggalan teu eta epelok senolna. Nya. Moal katinggal ku para mitra atuh. Tapi atuh da. Kitu garentes sate Mang Ole. Datang ka hareup nyampak Cep Dadang jeung Ipah dununganna keur ting jarentul pahareup-hareup. Gek Neng Titin jeung Mang Ole darieu. Bade pikir saya naon Kang? Neng Titin ngareret ka Cep Dadang. Oh, eta rek nanya aya tanyakeun ari Jang Kodar ka dieu Tin? Teu aya Kang. Teh Neng Titin. Mang Ole teu ningali Jang Kodar ka dieu. Cep Dadang nanyakeun ka Mang Ole badegana bari ngareret. Lumawi parantos lami teh ka dieu dudu kitu. Teh Mang Ole siga nu kaget. Nyaeta geus opat poe ayeuna teu datang-datang ka pagawean ceuk babaturan mah harita teh poe Senen. Balik deui cenah kalawan dadakuna mah rek nganteur ratih ka puskesmas. Nah teu damang gitu curati teh Kang. Neng Titin neuteu. Teuing atuh nya hanteuna mah gering mah ngan sabab akang can panggih jeung can aya bejana ti Kodar. Ayeuna kieu tinya. Wayahna Titin jeung Mang Ole nya. Kaditu pang nempokeun nya hanteuna rati gering. Lamun bener rati gering, akang jeung tetehna arek kaditu isukan. Jeung kaditu bisi kabur hujan jeung ulah liat teuing dituna gancang baralik. Ulah tutuluyan ulin. Duh mangga duh Nining lah ina wae den. Nya ayeuna atuh moal nya isu. Kumaha atuh mangga kikieu Nining? Tuh kemarin tuh nada dalin rek pelesir ka kota. Teh Neng Titin cerut turun tuluy ngaleos. Dituturkeun ku Mang Ole. Dina lempang bangun rusuhan sabab sieun kabur hujan. Da pugunya harita langit cedeum siga-siga rek hujan. Kira-kira 100 meter deui ka imah Kodar. Gok Neng Titin paamprok jeung saurang awewe tengah tubuh. Tayalian tatangana Kodar anu katelah Bi Asmi. Bade lajeng ka mana Neneng anu geulis? Bi Asmi bari ngadare ngarandeg dina jajalaneun. Ieu bade Kakang Kodar Bi. Geuning Neneng uring ati saha? Cek Bi Asmi neuteub atuh Neng Titin jeung Mang Ole ngarasa kaget. Naon Bi uning ati saha teh? Mun perkawis Cep Kodar teu damang Neneng. Kutan teu damang Kang Kodar teh dubi ibu terus ngalayat kitu. Neng Titin kaget. Numawi bibi mah terang sotena mah we Neneng maksad teh bade ngintunan ieu bubur ketan hideung kang engke anjeunna tajil. Panginten ku bibi di punten-punten tengah waler disangki ku bibi manuju di pawon we atau napi nuju na tepan barang panto disurungkeun ujug-ujug muka teras bibi puntenan kalebet anjeunna ngawaler di lebet kamar sorana meuni peura barang dicaketan horeng teh teu damang Neneng aduh saurna teh tos 3 dinten sareng ayeuna teh salira meuni nyebret panas rarai kanyos Neneng meuni mata piha watoseun mata ke bikawatoseun ya pokona mamang kaning teh aya sasaha pisan ukur anjeunna gulak-gilak nyalira kitu tos kitu ku bibi di piwarang naon teh ku anjeunna mun bibi teh piwarang kalau mun piwarang ngawartosan kali ladang kitu tuh geuning mah majarkeun teh curati teu damang geuning eta mah saur ibu mah Kang Kodar nu teu damang teh dupi curatina ka mana ibu har itu Neneng piraku teh acan uningan kapan Neng Rati mah parantos dipirakan Neneng cek Bi Asmi ngajelaskeun sakumaha pangakuan ti Nyimas Rati waktu tepung jeung Bi Asmi majarkeun geus pipitahan jeung Kodar. Saur saha teu Rati parantos dipirakan ibu?
Neng Titin rada rewas bari ngareret ka Mang Oleh nu keur olokok. Sumuhun numutkeun pangangkeunna Neng Rati waktos ti payun bibi patepang sareng Neng Rati. Kalasan anjeunna nuju angkat sareng saurang pameget anom keneh. Disangki ku bibi mah pameget teh Cep Kodar. Horeng carogena nu engal ieu. Saur anjeunna parantos pipirakan sareng Cep Kodar mah kitu. Geura mah ngaku Neneng teroskeun ka Cep Kodar bari sakantenan dilayad. Nyaan hawatos bibi maneneng lah mangkani teu aya sasaha pisan. Diwuwuh teh aya cai-cai acan. Sakawitna bade dipiwarang ku bibi teh nanging anjeunna teu keresaeun kitu. Mangga duning lah urang tepangan hawatos. Cek Mang Oleh teu hararese harita ini. Samalah Bi Asmi ge nuturkeun sanggeus tepi kalacat arungah kebat ka jero. Barang ditingali ku Neng Titin jeung ku Mang Oleh. Di ka kamar nyawe Kodar keur ngaringkuk jaba di jero kamar mica medeb da pugu janelana nutup wae. Kang, kunaon Kang? Kang Kodar? Cek Neng Titin nanya bari ngarampa leungeun Kodar. Anu mah numpang dina dadana karasa leungeun Kodar meuni panas. Teka bancen ini. Tema Kodar sorana berampir teu kadeng. La ilaha illallah, nah atuh mani teu aya wartosna teu damang teh. Tos aya nu katilu dinten upami teu tepang sareng si ibu. Pipina abdi teu nyangki akang teu damang. Disangki mah Rati nu teu damang teh jalanan saur Kang Dadang. Aya wartosna akang wartos dinten Senin mulih deui. Kalayan wartos karerencangan akang. Di Padamelan bade ngajajapkeun Rati ka puskesmas. Mulih namanya abdi kajurung ku Kang Dadang miwarang dilaed ka dieu. Itu Ratina angkat ka mana Kang? Cek Neng Titin sedeng Kodar ditanya kitu teu nemalan. Malah rada ngabadieur siga nu berat nyaritakeunana. Cing Mang Oleh buka janelana ulah poek tinggi mun siga di jero guha. Pokna bray di janela dibuka para mitra ku Mang Oleh. Geus kitu maka karasidik ditingalian henteu samodel calik teuing ukur remeng-remeng. Ret Neng Titin ka Kodar harita Kodar siga nu ngalima. Cimata nyalangkrung herang lir cai ibun anu nyangsang dina dangdaunan. Atuh Neng Titin beuki kaget campur watir ningali kaayaan Kodar kitu. Pok Neng Titin siga nu panasaran nanyakeun di urusan Nyimas Ratih lanceukna. Cobi waler nu jelas Kang ka mana teu Ratih teh? Maleres parantos pipirakan sareng akang. Jalan namanya abdi nguping martos di si ibu nyaurkeun perkawis teu Ratih parantos pipirakan sareng akang. Ning kunaon akang teu wartos ka Kang Dadang, kapan Kang Dadang teh rakana? Pok nanya sedak bari neuteuk seukeut. Tapi Kodar oleh teu daek nemalan anggur kunyang hudang. Atuh Neng Titin ide diuk nangisan kolosod Kodar turun tina ranjang. Ujug-ujug galeong Kodar ngagaleong si garek rubuh. Untung harita kaburu katewa ku Mang Oleh. Harita Kodar ngalempreh awak nu tadina nyebret teh ayeuna mah jadi caram. Ieu naon teh para mitra cara mewek teu beda ti gebom. Puguh Neng Titin jeung Bi Asmi kitu deui Mang Oleh rareuwase. Ya Allah kunaon atuh Neng Cep Kodar janten kieu? Kang Kodar sing emut Kang. Kang Kodar sing emut ieu. Cek Neng Titin beuki hariwan. Encep, Cep Kodar sing emut istighfar encep. Bi Asmi mairan tapi Kodar teu ngareret-reret acan malah panon ngaburileng kalukur matak pikareuwaseun. Aduh, kumaha tuh Mang Oleh pipeteueun urang tos ieu. Ibu cobi manawi aya pameget nu ngalanggur mungkin karena Allahna we tong mayangkeun Kang Kodar bade dibantun ka rompok. Cek Neng Titin aya niat rek mawa Kodar. Ki atuh Neneng manawi aya barudak. Tinggal mobil ka bujang hujan. Mangga Neneng mah. Temal Bi Asmi teu hararese gancang ini trek nyusulan tatangana. Mang Oleh, kunaon atuh nya Kang Kodar jadi kieu teu sadar jeung abdi mah ngaroselo ku perkara beja ti si ibu manjarkeun si Ratih geus pipisahan jeung Kang Kodar. Lamun nya teh mah geus pipisahan nah Kang Kodar teu nyarita ka kolot abdi, teu ka Kang Dadang sajabat kitu. Nah si Ratih teu balik-balik. Cek Neng Titin bari caridakna. Sedeng hate mah percaya teu percaya kana omongan Bi Asmi. Ngajarkeun kungsi panggih jeung Nyimas Ratih keur babarengan jeung saurang lalaki kalawan nyaritakeun geus pipisahan. Aduh, umawi Neneng manggi asa poekeun ku wartos nu damai teh. Pemileres teh maning Ratih parantos pepirakan panginten. Kedah aya meuli ka ditu kalayan Cep Kodar nyerengkeun ka tuang raka pangin kitu. Cek Mang Oleh bari nangeui punuk Kodar anu keur ngalempreh teu sadar-sadar. Teu kunci sawatara menit Bi Asmi geus datang kalawan ngiringkeun opat urang barudak jajaka samala nu saurang mawa tamang jeung awi sagegelempengan. Neneng kalorsan pun alo sareng rerencanganana kumaha bade dicanak muli wae tapi bade dijajapkeun ka Ibu Ramana sebut ka Ibu Rama Asep maksad teh
Ios pada dipantun wangsul karo rompok ka ibu. Ini mang haturkeun nuhun satacana ge nya. Kana kariduan mang sareng ka ayi kalayan ulah kirang-kirang ngahapunten ku abdi direrepot. Cek Neng Titin ka Alona di Asmi nu katelah lasna. Teu Neng jalanan sareng saha deui atuh silih tulungan teh. Sok barudak euy pampu euy kita korsikeun. Dikana korsikeun ke ka hareupna halangan ku samping sarung. Urang aplusanan hanangungna mah. Teh malas mah kalawan teu hararese baturna nu duaan marang ku Qodar. Dipinahkeun kana kursi kalawan di hareupna dihalangan ku samping sarung. Kitu deui tambangna dibeungkeutkeun kana tangan-tangan kursi. Geus kitu mah regayang ditarangung ku barudak jajaka duaan. Sedengkeun Titin jeung Bi Asmi ti heula turun kaburuan. Kade Ujang lalaunan turuna bising di kosewan. Sing tahan ku maneh atuh sia lamsa. Jangan ieu si Ujang ya. Cek Bi Asmi harita kursi nu dipake ngagayor Qodar teh ditarahan ku Lamsa jeung Mang Ole. Sanggeus nepi kaburuan tuluy init bari Neng Titin jeung Mang Ole geus ti heula meuni setengah lulumpatan. Hayang buru-buru tepi ka ieu. Da pugugang sagancang oge leumpang awewe moal sarua jeung leumpang lalaki. Harita nu pangheulana pisan mah Mang Ole. Neng Titin jeung Bi Asmi aya kana 15 meterna katingalin. Ari kacamata mah Bi Asmi teu bisa gancang sabab awakna montok jeung ngadedon. Barang nepi kaburuan imah Cep Dadang Mang Ole geus ngagero ti luar kene, matak ngahiriwangkeun. Aden, cek Mang Ole atuh Cep Dadang jeung Neng Ipah ting beretek. Sabenerna sanes Cep Dadang jeung Neng Ipah ting beretek ti tukang ka hareup marulu. Aya naon Mang Ole, aya naon? Tanya Cep Dadang reuwas harita Mang Ole nemalan, teu tatag dibarungku amekan ngahega. Aduh, itu eta Cecep didin. Masya Allah nu balik ngomong teh Mang Ole kumaha ieu teh. Cep Dadang siga nu keheul campur reuwas. Keur kitu puceng his eng nanggung Qodar diiringkeun ku Neng Titin jeung ku Bi Asmi katut Lamsa alona Bi Asmi. Kang, geuning aya Qodar dicana ka dieu ditanggung dina kursi. Cek Neng Ipah ngabejaan. Dilek Cep Dadang malik anabre nya Qodar ditanggung ku duaan dina kursi. Ya Allah Gusti nu Maha Agung. Cep Dadang ukur sakitu teu kungsi nanyakeun heula. Ongkohan harita Neng Titin jeung Mang Ole geus arasup ti heula kalawan nyokot anggal di kamar. Dituna dina kursi panjang di patengahan. Di dieu heula Mang ebogeun Mang. Cek Neng Titin. Regenyeng Qodar diparangku ku opatan samala Cep Dadang milu mangku. Goredag Qodar dikadengkeun dina kursi panjang. Mang caralik heula. Pokna deui bari nyimutan awak Qodar. Dek sararea dariuk dina kursi ngariung ari Mang Ole sajeroning keur diuk teh. Ambekana mareng hapranyug kawas nu tas lumpat jauh. Menang sawatara jongjongan masa urang ge para mitra. Teu aya nu ngaromong sakemek-kemek acan gawena ukur ting palencrong. Kawas anu bararengong teu beungeut Qodar meuli pias jeung panon bunceli. Tapi renghapna mah aya keneh. Teu lila Neng Ipah pamajikanana Cep Dadang kakaratumanya ka Neng Titin nu keur neuteub seukeut kana beungeut Qodar. Tin, ari ratihna ka mana Tin? Pokna bari ngareret. Buka tuh teteh. Cek Neng Titin, can bisa ngajelaskeun anu pasti. Ongkohan masih keneh reuwas perkara Qodar teu sadar-sadar. Lain kumaha jujutanana atuh ieu teh asa teu pararuguh teuing. Cing kumaha Tin ye? Kaayaan jang Qodar jadi kieu ieu teh. Cek Cep Dadang para mitra kakarana nyakeun bari ngareret ka Bi Asmi. Nu gawena rambisak beueus ku Cimata. Kali kawit nama abdi teh teu terang Kang tadi di pengkolan nu bade ka bumi teh Rati. Penak sareng si ibu malih anjeunna naros di payun ka abdi lajeng ku abdi diwaler bade ngalayan teh Rati resur akang wartosna teh Rati teu damang. Heueuh geus kitu. Cep Dadang ngareret deui ka Bi Asmi. Atuh pok ku Bi Asmi dicaritakeun sakumaha nu kanyahoan ku manehna tadi. Nyaho sotenan Qodar gering geus aya kana 3 poena waktu Bi Asmi rek ngirim bubur ka tan hideung. Kasampak Qodar keur ngaringkuk di kamar mangkaning eueuh sasaha lintang ti manehna sorangan. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, tutas Bi Asmi ngajelaskeun. Ngapunten para wargi sadaya. Tutas Bi Asmi ngajelaskeun pok Neng Titin nyarita deui. Mun eta abdi mah teu kang ngaros kaget nanti ku perkawis teh Rati nya. Saur si ibu teh Rati itu saurna parantos pipirakan sareng Kang Qodar. Malih tos kagungan caroge deui. Atuh abdi sareng Mang Ole ge da ngaharulang we jalanan teu terang teu tadina Kang Qodar mirak teh Rati teh.
Kumaha Tin? Lamun teu salah dedengan Rati geus papegatan jeung Qodar. Cek Cep Dadang semu kaget. Mumun saur si ibu mah kitu. Nu laras Bu? Cep Dadang nanyakeun ka Bi Asmi. Laras Aden. Puguh numutkeun pangangkeun Neng Rati teh parantos pipirakan sareng Cep Qodar anu kawit-kawitna mah kieu Aden. Waktu semangkukna kinten 3 dinten nu kalangkung bibi teh wangsul ngalayan pun incu. Di setengahing jalan patepang sareng Neng Rati nuju pakaleng-kaleng sareng hiji pameget anom kene. Lajeng ku bibi ditaro sangga bibi teh har. Itu neneng melilawas-dilawas demi patepang sareng bibi. Mulih di mana neneng? Hari saur anjeunna teh da abdi mah paros ngalih cenah bi jalanan tos pipirakan sareng Kang Qodar. Tos kitu mah teras anjeunna teh angkat deui. Bibi kebat bade ngalayan pun incu. Hari dinten kamari bibi wangsul ngarit jukut ngalangkung kaburuan bumi Cep Qodar. Kasampak anjeunna nuju calik ditepas. Ditaros teh ngabitana mah teu ngawaler tongoy we melengu kudu pinu ngalamun. Barang ditaros deui namanya anjeunna ngawaler kalayan miwarang calik kana naon ka bibi teh. Tos kitu lajeng bibi pangangguran naroskeun perkawis Neng Rati. Naleres henteuna tos pipirakan sareng Cep Qodar. Ari saur Cep Qodar teh leres nanging nyebatkeun leres henteu teh patos jelas adene. Saperos anu kaku sareng pamulu anjeunna teh rada benten. Rupi anu nuju menaka sedih. Ngacarios bibi wangsu dong ka karompok miurang pun incu ngintunan sangu sareng cinteh kana bekong. Kang Cep Qodar hawatos atuda kangoboboran. Ari tadi kinten pada asar bibi ngintunan bubur ketan hideung nyerang nyata Kang anjeunna. Barang lebet ka bumina nyampak teh anjeunna nuju ebog we kalain anjeunna sasaura nyebatkeun nuju udur kitu. Ana dirampas salira nareres meuni nyebret Aden. Tos kitu anjeunna miwarang ngawartosan ka Aden. Enggalna carios bibi mios ari dugi ka pengkolan tepang sareng neneng kitu. Bi Asmi ngajelaskeun. Dupi eta leres kitu Aden, Neng Rati teh parantos pipirakan sareng Cep Qodar. Pokna deui nanyakeun ka Cep Dadang. Kumaha bibi namanya abdi nguping martos ti bibi. Oh, nguping martos cariosana. Pun adi kitu asa dina pangimpian perkawis pun adi mun Rati sasauran ka bibi tos pipirakan sareng Jang Qodar. Nanging da teh wartos naon-naon ka abdi mah atuh sareng asa piraku pamit teh mah Jang Qodar mirak pun adi teh sumping ka dieu kalain masrahkeun pun adi. Kalain pun adi teu mulih ka dieu. Mun atuh santeuna ge ka pun bapa sareng pun biang. Kitu deui upami lares teh mah pun adi parantos kagungan dicaroge piraku pun bapa teu sasauran bade nikahkeun pun adi. Da aya walina, da ieu mah estuning jempling we teh naon-naon bi. Mun tadi abdi ngajurung ieu pun anak pun adi sareng Mang Ole dipiwarang mempernanakeun Rati. Wireh Jang Qodar tos 4 dinten teu ngadamel. Ditaroskeun ka rerencanganna saurna teh dinten Senin. Qodar teh mulih jalanna bade ngajajakeun Rati ka puskesmas wireh nuju teu damang kitu. Hari ayeuna kieu kajantenana. Asa tibalik teuing, Cep Dadang tetep ngarasa kaget ku 2 ku 3. Geus kitu mah pok Neng Ipah pamajikanana kakara nyarita deui. Tos heula perkawis Rati mah Kang tah ayeuna mah kumaha saterasna maksud akang perkawis Ayi Qodar. Nah bade dicana ka rumah sakit bilih anjeunna kagungan panyawat jantung atau bilih kagungan panyawat darah tinggi. Nah bade ngangkir anu tiasa. Pamit dicana ka rumah sakit enggal urang miwarang Mang Ole nambut mobil atau tapi ngaborong mobil umum lah. Kumaha we carana mah? Cek Neng Ipah bangun hari wangeuna keur ningali kaayaan Qodar ngalempre. Kekelanan Pak. Puga akang ngarasa tabgiur teu puguh nah mending dibawa ke rumah sakit nang ngangkireun bisa. Cep Dadang can bisa mereka putusan celengkeung Mang Ole kakara kadenge ngomong. Tadi mah ngabeteng bari diuk di juru gigireun mesin jahit. Lagi pangimut mang malah asa sae ngangkir nu tiasa heula Den bidi. Cep Qodar teh emutanana sanes ku perkawis panyawat-panyawat teuing teh kitu. Cek Mang Ole, nah atuh ari Mang Ole tas nyereta kitu korejat Qodar ngorejat. Terus nyarita ka mana karep. Di barung ku panon rundut rinat matak pikasieun. Samalah Neng Titin jeung Neng Ipah kitu Bi Asmi kentak ngarejat ngadeuketan Cep Dadang. Pek sia ngejat. Rek ngejat ka mana deui sia mobil ka pangih ku aing sia. Dikira aing teh untupan ngayonan kitu patut. Meni asa kacida teuing ngarekeun pisan keuyeub apu ka aing. Tawa pamajikan aing geureup penta ka kolotna. Tapi nyawa Asia pasrahkeun lah ka aing. Geura maju sia bajingan montong ngajanteng di lawang masuk asup sia. Sok geura ayeuna aing sia setan sia. Cek Qodar nyiririk rek kaluar. Hade manglande hadena manglam sarancing kentak newak Qodar kalawan diseret ka juru. Bari leungeun Qodar duanana pada nyereklan ku opatan. Tuluy didiukeun dina kursi panjang. Harita ambekan Qodar mening ngahegak bangun anu nafsu naker.
Puguh sarere yang ngerasa kaget ku ayeuna Qadar kitu peta. Jadi teu sadar para mitra bari asal usul nama saurang ge can aya nu nyaho. Harita Ipah tuluy nyarita. Kumaha atuh Kang sanes bade ngangkir nu tiasa? Pira aku bade antep kieu bae? Ceuk Neng Ipah bari ngaroncod. Mun atuh Kang saperus anu teu hawatos-hawatoskeun kan teu damang. Neng Titin adina mairan bari siga nu rek ceuri. Cobi atuh Mang oge bi manawi aya nu tiasa pangangkirkeun we ka dieu. Dan abdi mah teu terang ka saha-sahana. Ceuk Cep Dadang si horeng cicing bae teu nyahoeun. Saha di lemur manehna aya nu bisa dipentaan. Tulung kasebut dukun atau pananyaan. Wios Mang bade ngangkir itu sepuh den lah. Menawi anjeunna henteu aya kawagelan kalayan kersaeun dicana ka dieu. Ceuk Mang Lamsa nyanggupan. Mun mangga atuh Mang lah enggal berangkat. Ceuk Cep Dadang teu leleda Mang Lamsa gancang ini. Meuni teu sirik nalulumpatan sabab sieun kaburu-buri. Nu teu kacaturkeun datangna nu dimaksud, heuleut saja Mang Lamsa geus datang. Kalawan ngiringkeun saurang aki-aki nu diangkir ku Mang Lamsa Akitoha tayalian akina Qadar. Tayeu sesepuhan Mang Daden, ceuk Mang Lamsa. Hargeuning mah eyang najang Qadar Mang. Aki da Mang? Ceuk Cep Dadang nyolongkrong sasalaman ka Akitoha. Amuing, ieu teh sanes de Dadang teh akitu. Akitoha bangun wabuheun ka Cep Dadang. Sumuhun ki abdi wasta pun Dadang raka garwana putu aki teh. Gusti, kumaha agung daek salamet teuing aki mah hampir hilap deui Aden. Aduh. Panyanten teh sanes raka istri pun incu. Aduh. Ari aya naon aki diangkir ka dieu teh Aden mun asara reuwas teuing. Marina memang aki ngadoon patorong-torong heula jeung si Nini. Pamija aya ieu mah Yuki Lamsa, pake sigana dampaleungeun aki nyayang kana pipi si Nini. Pongan majarkeun teh aki didatangan ku juragan polisi di desa. Disangka boga hutang tilas pupuk ka ude teu mayar cenah kitu. Atuh ku aki jadi sentak we nepi ka si Nini terus jebleh di dapur. Ari kitu aya naon atuh Aden? Aki diangkir teh. Geura sok caroskeun ka aki. Ceuk Akitoha can katingalieun Qadar mah incuna. Pada nyarakelan ku tiluan. Ieu tuang putu aki kumaha? Ku kuping aja balik di pasian putu. Aduh, ari Aden rajin balik nyuguhan deuteun putu teu ajan waktu buka tuh Aden. Terus magrib. Sawios balik di Bandung lah etang-etang pangupas ini bilih teras punung. Dumeh jadi disentak ku aki pabaku mah tak kitu. Cek Akitoha salah reunge majarkeun Cep Dadang rek nyuguhan putu. Kedah rada tarik sasahuran Aden jalan si aki mah terus kirang dangu. Mang Lamsa ngabejaan. Ki ieu panguningakeun jang Qadar putu aki tita tadi teu emut-emut. Cek Cep Dadang ka Karatari. Amuing. Baruk si Qadar teu inget-inget. Nah kunaon cenah Aden? Akitoha kakara nyampeurkeun ka Qadar nu gawena runut rinat. Pok Qadar nyarita deui barita terjel hayang lesot tinu nyarakelan. Halik sia tong halangan, halik sia. Tampiling sia paing. Qadar cocorowokan barita terjelan. Astagfirullahaladzim. Sing eling kudang kunaon ilain deui kawastara ngalakonan ibadah we ngadun ka bawa ku sakaba-kaba. Ting ngomong saha ieu teh lamun nyanyaning teh mah kana kurungan incu kula. Sok geura caritakeun. Lamun dedemit teh mendi, lamun siluman teh mana? Ngadon kumaha wani nyaning kana kurungan incu kula. Lamun urang sia. Ya, kaditu. Pugu ngadon nganci kana kurungan manusia deui. Cek aki Qadar gegereyeman para mitra bari neuteuk beungeut Qadar. Taksiran aki Akitoha maksudna. Akitoha keur mapatkeun ilmu. Akitoha tutas mapatkeun ilmuna. Terus niup beungeut Qadar dadak sakala Qadar ngalegedai ka tukang gancang ditewak ku Mang Lamsa jeung ku Cep Dadang. Harita Qadar siga nu sare ngalempreh taksiran nafsuna geus lempes ngan acan sadar. Tin, cing nyokot anggal hiji urang golerkeun di handap bari jeung simutna sekalian. Ceuk Cep Dadang teu hararese Neng Titin gancang nyokot anggal ti kamar jeung simut. Sok dituna di handap kalawan Qadar diparayang ku opatan. Goledag dikedengkeun di tengah imah bari awakna sapotong ka handap di simutan. Punya sina kulam Aden ke moal burung emut ge. Ceuk Akitoha nyarita. Harita Qadar pada ngariung. Ki kasangingan kitu aji Qadar teh? Ceuk Neng Ipah kakara nyarita. Kita tadi ngaroroncod we boror aka bisa nyarita naon-naon.
sabab ku gempur teh jeung hariwang sabab ningali Qodar matak pikasieun. Kumaha naon cenah Aden? Akitoha nanyakeun ka Cep Dadang sabab teu kadengeun. Eta saurupun bojo naroskeun perkawis jang Qodar ka sandingan sanes. Ditampiling ku saha? Anger kalau teh sok kemen-meni lah. Sanes ditampiling nang nareneng naroskeun jang Qodar ka sandingan sanes. Cek Mang Lamsa nyarita tarik. Duh. Nah, ari lain sia ngomong teh meuni cocorokan si Lamsa. Ngarekeun pisan kanu bonge kalewe ke. Ubalen ngomong jeung kolot mah sia heung sing ritih-rintih, sing ayem sing halon, ulah cocorokan gitu. Ari kudu-kudu teh dicaritakeun mah ijo aki teh lain kasandingan euy. Ieu mah kawasna nafsu, aya kakeuheuh teu bisa batus deuleu. Cek Akitoha kakara ngajelaskeun sakitu oge nu araya pada silih reret. Tok neng ipah nanyakeun ka Cep Dadang salakina rada harewosan. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu. Harita nyi ipah tuluy nyarita. Mulai pasualan di pada melama di rerencanganana kitu jeung rerencanganana kan. Oh, piraku udah barudak ditu teu naon-naon. Tema Cep Dadang bari ngareret. Aki dupi eta jang Qodar nafsu teh nafsu kasaha atau napi benu kasaha ki? Cep Dadang nanyakeun deui ka Akitoha rada tarik. Amek adawa keuleun ka lanceukna meureun Aden. Lantaran nya kitu lanceukna teh matak ngelakeun atuh. Samala Aki ge mah keulkeun kana kalakuan lanceuk si Ujang teh. Aki mah ngarasa era ku kolotna we. Nu dimaksud era teh ku mitohana, mitoha lanceuk si Ujang nya teh si Andri. Ceuli Aki meni asa rawing atuh. Misah rawing loba babaletekan di tatangan udah deket. Cenah mah sok loba nu manggihan mamawa awewe batur anu lain muhrimna. Bari teu kitu, teu kitu pamajikanana belang we tara balik-balik. Ka pamajikan mah mangka di pamajikan keur gede beuteung gitu. Kamari ieu aya nu maruk ka Aki nya teh ganek mitohana. Nanyakeun aya ulunna si Andri ka Aki. Cek Aki teh berkah, bisa berak manehna boga pamajikan geus saraka tingali irung-irungna acan. Nu batak pantes kujang rek nafsu ge. Da eta meureun manehna mangjengkelkeun kana kalakuan lanceukna. Indung babana mah teuing geus nyaho teuing acan si Andri boga kalakuan teu balik teh. Ceuk Akitoha nyaritakeun perkara kalakuan incuna keneh. Aki teh tidak tadi rek nanyakeun ieu Aki. Pamajikan si Kujang ka mana budaknya meuni teu katingali-tingali ku Aki teh. Nya keur dijurungkeun ngawejan indung babana si Kujang Aden. Pokna deui para mitra nanyakeun Nyi Mas Rati. Sabab ti sajona Akitoha kadinya ge teu katingali-tingali. Duh ka atuh kida tos lami sareng abdi kitu patepang, tema Cep Dadang. Teu daek nyaritakeun sakumaha beja ti Bi Asmi mah. Yen pangakuan Nyi Mas Rati geus pepegatan jeung Qodar sabocan aya aji yakin ti jinisna. Eta meureun tadi basa ieu si Kujang dibarawa ka dieu keur ka mana cenah pamajikanna Lamsa? Akitoha nanyakeun deui ka Mang Lamsa. Sedeng nu nemalan Bi Asmi bari sediuk nangised ngadeuketan Akitoha. Di kamari oge hampir sasasih Nyi Mas Rati mah teu aya di bumi Aki. Kumaha? Pangdenge Nyi Mas Rati geus lila eueuh di imana? Eta sugan bejana ka mana cenah? Make eueuh di imah sagala kawas nu teu boga kawajiban we ka salaki teh. Eta si Aden geus ngareungeun nu jadi adi lila eueuh di imana? Aduh gencang di teang. Hayu ke kabawakeun teu bener ku watur daek toloheor. Cek Akitoha padahal sabulan kakara harita baramitra sadaya da. Kakar harita ini nage paling 2-3 dinten gitu mitra sadaya teh acan bulan-bulan teh acan. Cek Akitoha aturai beungeut Cep Dadang rada bareureum. Sabab ngarasa era ku caritaan Akitoha, hate Cep Dadang oge rada ngaranju ngadenge beja ti Bi Asmi. Yen Nyi Mas Rati geus lila cenah tara aya di lembur, timuru palang siang Andri aya bejana sok mamau awewe teh buah-buah Nyi Mas Rati adina. Ku dasar eta Cep Dadang geus kakejotan hayang buru-buru Qodar sadar. Rek nanyakeun perkara Nyi Mas Ratih nyanteuna tara aya di imah komo kitu. Aya beja ti Bi Asmi majarkeun Nyi Mas Ratih geus pepegatan jeung Qodar. Aden wayahna Aki mah moal lila ieu teh. Sinini bisi ngarep-arepeun. Keun aya inju Aki geus teu naon-naon kari kasadarna. Ngan di mana geus sadar ulah wa ka udar lider. Insyaallah isuk page teh kaje deui jeung sinininya. Akitoha pamitan rek balik sabab geus burit hampir manjing ka wanci asar. Waktos nase para mitra. Ruwi ka dieu heula carios nyambung nu judulna Pareumeun Obor. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan.
Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar ka wilujengna. Mangga wilujeng kantun bae kasadayana permios.